guys, kita lagi mau jalan-jalan ke Cigunung. Tapi di Bari kemana bahasa Sunda nama Bari cari temen untuk ngobrol, untuk apa gitu. Sugan menang uang buat nikah nanti atau besok nanti malam mau ambil uangnya kan, cari dulu, pinjam dulu sama teman. Gimana ya caranya teh? Kata teman juga nggak ada uangnya, belum punya ya, siap aja. Oke, kalau ada aku bilang sama kamu, Alex, ya boleh, kontekan lagi ya. Kata teman aku mau buat apa, buat nikah. Sama siapa pacarnya? Ada deh ceking pacarnya mah cantik ya. Boleh pinjam uang seberapa ya, baik, pinjam uangnya 1 juta aja buat nikahnya. Cukup 1 juta mah cukup ya, udah sama cukup sama nikah dekat yang paling 1 juta, nikah jauh mah antara 5 juta ya. Tek di mas kawinan sabaraha aku dedinya teh. Mas kawin teh menjadi bere ku bebatu teman antara 5 juta ke awewe teh. Eta teh kado spesial buat Alex ya. Mas kawinan rek sabaraha awewe teh teh? Antara 1,5 juta. Itu mah 5 juta mah buat alat dapur apa gitu, alat dapur ke dapur bangsa alat-alat gitu ya. Biasa ngomong nama eta alat sholat panditami, uang alat sholat jeung alat sholat jeung segala lah gitu maksudnya teh. Da meureun dijelaskeun mah da detail teuing, panjang teuing. Kudu manya mun dipanjangkeun mah jadi lila teuing kena. Jadi ka abi teh kalah ribuh panjang teuing mah. Nya leres. Nikahnya mah berapa bulan lagi? 3 bulan lagi. 3 tahun lagi. Nikah Alek teh, Kang Ya. Alek teh. Ya. 3 bulan deui. Kalau jadi kalau gak jadi mah kepake lagi nya uangnya mah. Kange naon lamun teu jadi? Kange eta kange iya we, kange mun teu jadi mah Mancing. enggak mancing. Bukan. Cari HP dulu yang bagus gitu kalau gak jadi mah. Terus eta sisanya simpen dulu, belikan karena cincin tunangan. Enggak kalau gak jadi jadi mah serius berarti sama ceweknya begitu. Ngomong-ngomong ieu Kang Alek Ya. Lalanian Alek teh ti saha eta teh mimitina teh? Di teman. Saha namina teh? Sambas. Ya. Nah bisa di ngaranan Alek katelah tepi ka ayeuna. Oh nya abi teh nyen Facebook abi teh Alex Sanchez teh. Juga teh mah terkenal kieu Alex Sanchez teh.
terkenal kemana-mana katut ka Jakarta ge Jakarta Garut Bandung ge apaleun kabi teh katut Cipatujah terus ieu Cipaingeun sareng ieu we lah mun dijelaskeun maka sadayana we lah terangeun karena namina Alek teh nami Alek teh cing sok atuh lewat video ieu hatur nuhunkeun kanu masihan nami teh Sambas teh sok nuhunkeun gitu nuhunkeun kanu Mang Sambas tos masihan nami jeung ieu jeung alus deh namina teh jadi terkenal ka mana ge ka Sodong ka Tasik serangeun mana namina Alek cenah paling mana tuh paling lebak cenah kitu. Doakeun atuh Sambas teh kumaha doana teh Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan sing lancar terus lancar dan banyak uangnya. Iya, amin. Balik deh karena perkawinan Kang Ya. Tos aya jodoh nu pasti itu teh Eta ge ai jodoh mah bisa sih dibuktikan ngan di dieu na rada kumahnya rada cek babaturan mah eueuh kawani cenah pengecut Alek na teh Kang Alek teh lain pengecut cek yang da lain masalah tina pengecutna eta teh urang mah aya kriteria kriteriana meureunna kriteriana da mun ka awewe mah da teu kitu cek ka awewe muncang mah setiap hari mun erek cek ieu penting jam 8 atau jam 7 cek ketemuan pangaranna ge ai bangsa daerah jauh mah daerah jauh gitu can jadi jodoh eta ge daerah jauh bangsa Cipaingeun mah eta mah dikabaran heula neng di mana sebentar di sekolah oh nya tuh mohon eta kitu mun cenah cek si awewe teh cenah jemput gitu ari nu na WA teh gini anu eta teh di lanyeng geuning ku awewe teh dasar ka didinya teh eta ge sarua da bangor eta mah awewena diajakan serius teh kalah naon cenah tuh Alek cenah didinya mah teu pararuguh cenah ka urang ye diajakan serius kalah teu pararuguh kumaha itu cenah ari apal dirinya PCS apal aya geuning na inboxan didinya teh nu ngajak PCS teh nya eta mah urang Bandung eta mah ngajakan PCS cenah PCS oke cek tapi di telepon PCS gak nyambung tapi ngajakan cek PCS tapi tengah nyambung mahan macam sama awewe teh cek wanita itu teh ukun pulsana cenah gampang ceng pulsa mah asa PCS heula dengan ceweknya kalah nggak mau ye gitu cek kumaha ngajakan serius teh anu rek dibuka teh naon teh nya anu kituna lah nya terus ieu mahanya tuh maksudna teh ieu tah naon teh eta na cek awewena teh sok cenah ana cenah ka dieu ka bumi ka ieu ka Bandung cek aya diajakan PCS gak mau cek gimana cek kalau keterusnya cek kalau nanti cek kalau udah gitu cek udah tunangan cuek cek enggak tuh cenah enggak cuek masa cek orang cuek nih iya ge cek na PCS nih cara diangkat cek wah teh cek teleponan sabar kali teh cek tapi ka beak pulsa beak paket cek teh neng mah anggar we teh diangkat wae eta teh cek muguhkeun ka neng teh arek jeung moal namun moal mamare cek puguh mana nabi teh cek ka urang salemur gitu maksudna teh nu 20 eta teh lain 20 iya eta teh jang ieu na eta mah 20 eta mah
pilihan awewena nu bager nu soleh nu patut ke orang tua terus jeung ramah ka ramah lingkungan. maksudnya teh ramah teh mun aya batur nu teu wawuh teh ditanya gitu maksudnya teh ditanya teh ka nanya teh ka bumi na teh ke maksudnya teh anu ngaliwat eta teh nu awewe teh kakara gitu perkenalan gitu maksudnya teh da merenan mah mungkin aya awewe ge merenan di eta mah aya perkenalan mah hungkul mah da mah ieu mah di ieukeun mah di mah nya maksudnya teh mah di singkahan gitu ku batur ge oh berarti nya cenah itu berarti tidak si Alek cenah eta gitu paling gitu meureun paling diungahan meureun diajakan meureun ke bumi teh ku babaturan teh gitu.